Pikeun karuhun Sunda baheula, sasalad jeung pirang-pirang kasakit teh dipahing pisan dipake bahan guguyon. Nu wani-wani ngaheurikeun kasakit atawa perkara anu matak bahaya disebutna ge jelema sompral. Jalma-jalma alam harita rea nu percaya yen ngangon bibir teh temahna bisa matak cilaka. Ngaheurikeun kasakit sarua jeung ngahudang nafsu dedemit nu mawa eta kasakit. Ayeuna zaman geus robah. Perkara nu dianggap irasional tangtu ditinggalkeun. Sanajan kitu, upama dipeleng saripatina, bisa jadi aya hal-hal nu nyamuni nu bisa ditafsirkeun deui kiwari. Mangsa harita kapercayaan yen hiji kecap aya cangcalana atawa anu disebut mawa kagorengan teh diaringetkeun pisan. Komo deui dina usum sasalad. Disebutna ge apan bagian tina pantrangan atawa pantangan. Nu ngurung 5 perkara. Basa, laku, barang, tempat, jeung jalma. Dina pantang basa upamana, bareto zaman meuweuh kasakit tampek atawa campak, ku urang Sunda mah disebutna kasakit alus. Nu kaleob atawa kasundut sok disebut tiis. Budak labuh anggur dititah neangan bangkong. Mun anjog kaleuweung maung teh rea pisan sesebutanana. Aya anu nyebut sato leuleus, paman, emak, embah, jeung rea-rea deui. Di satu kangen eta kekecapan ngandung 2 maksud. Kahiji pangdunga, upamana nyebut bager mun keur nyarekan budak bangor. Kadua ningkrimkeun kaayaan, ngajak tenang, tapi lain hartina lalawora dina nyang hareupan bahaya. Kaayaan nu matak gempeur bisa nimbulkeun salah lengkah. Kawas nu keur soak di singsieunan, batan cager anggur cilaka. Kukituna cenah nu gering mah ulah dibere kareuwas, nu nandang cilaka teu meunang dipupuas. Cek nu fungsi kabaca, upama nu gering manggih kareuwas, stres jeung saterusna, imunitasna bakal nyirorot, geringna kalah kaleuwih parna. Padika mimiti nyang hareupan rupaning balai teh, nyaeta sabisa-bisa henteu gempeur. Nu kadua, nyiar tarekah atawa ikhtiar. Di Sunda aya paribasa buhun. Yen banda teh tatalang raga, kira-kira mah kajen keneh beak harta tibatan cilaka awak. Cindekna nu patali jeung bahaya, nyawa atawa perkara nu matak cilaka, urusan tajakaya atawa ekonomi geus teu kudu dipikiran. Tarekah nyalametkeun nyawa teh lain hartina sieun maot, tapi dina raraga ikhtiar tea. Katiluna, upama sagala ikhtiar geus dilakonan, cik paribasana geus beak dengkak, kakara tarima raga wayahna. Ieu pituah teh sok dipake dina papantunan atawa papatet, tapi geus dipake tibeh ditu keneh. Nu disebut tarima raga wayahna teh tumamprak kana pirang-pirang papasten, nyerenkeun sagala rupana ka nu maha kawasa. Tawakal tea. Mun ngeunteung ka nu enggeus, sasalad teh kalah beuki meuweuh jeung hese ditumpesna. Alatan 3 perkara. Kahiji kawijakan ti pamarentah. Pangawuruh sarta markawedaweungna manusa jeung beja nu teu karuhan atawa hoak mun jaman kiwari mah. Dasa kuduna mah lian ti leuwih ngadeuketkeun diri kanu kawasa, datangna sasalad teh bisa mageuhan cimpai kamanusaan. Kasakit kudu disanghareupan babarengan jeung muasirna ku pasea. Nya teu beda ti perang. Mun pasukan paburincai teu puguh, musuh anggur beukir sepeun. Nu sok maca karya fiksi tangtu ngalangkang keneh kumaha rudetna manusa disanghareupeun kana sasalad. Upamana bae dina novel Sampar karya Albert Camus, lianti
ngagambarkeun paciweuhna hiji kota tina tilikan filsafat mah meureun sejen deui sifat-sifat manusia anu hawak jeung licik teh narembongan. Malah ieu novel apan dipungkas ku boa-boa dina hiji mangsa pikeun kabalangsakan atawa panggeuing ka manusia. Sasalad teh bakal hudang deui di tempat nu nagrak di hiji kota nu pinuh kabagya. Dina novel Aheng Sejena Blindes karya Jose Saramago upamana nu digambarkeun teh kasarakahan jeung mak-mek-mek-mekna manusia dina usum sasalad. Antukna disanghareupeun teh lain ukur panyakit da manusia kalah diadu jeung manusia deui. Eta mah ukur dina fiksi pinuh ku lalamunan sagala diaya-aya ceuk kisilah. Tah mun kitu mah urang nyokot sababaraha contoh di Tatar Sunda we. Karuhun urang ge sarua ngalaman kajadian-kajian genting. Aya 4 rupa nu kawilang rongkah mah nyaeta sasalad malaria abad ke-17, kolera abad ke-18, nepi ka awal abad 20 cacar atawa kuris. Eta mah ukur dina fiksi. Kawas nu kungsi disabit dina tulisan Sejena. Di Tatar Sunda unggul nu maot ku sasalad pes teh nepi ka 20.000 jiwa. Samemehna ieu kasakit nerekab di Kota Malang nepi ka eta otak di karantina. Ari di Sunda mah henteu nepi ka nutup hiji kota da ngahaja ku pamarentah kolonial disumputkeun. Katurug-turug keur nyang hareupan Malaysia nya kaum antenar nu ditugaskeun ngurus sasalad teh bari diancam yen pangkat bakal leungit upama teu tuhu. Pasualan mimiti ieu kasakit bahaya pisan mawa tingkat kematian nepi ka 100%. Hartina nu geus katepaan mah hamo kapuluk deui. Harita mah can aya ubarna. Mun hiji jalma katepaan bisa tuluy maot kurang ti sapoe. Rahayat bati bingungna. Antukna ukur bisa ceurik bari ngagugulung nu gering. Nu ngalongok ge jadi regag-regog. Da sieun katerap. Antukna rea lembur nu diantepkeun nepi ka beak pangisina. Lantaran teu bisa diubaran teha, tarekah pamarentah teh ukur misahkeun 3 gundukan jelema. Kahiji nu dianggap geus katepaan. Ieu mah digundukeun di lembur kosong. Diantep we nepi ka maotna. Teu meunang aya anu ngadeuketan eta tempat iwati patugas nu geus dilengkepan ku pakakas. Kadua, jelema nu dianggap kungsi padeukeut jeung nu gering upamana kulawargana. Nu ieu mah diasupkeun ka pangbarakan. Katilu, jelema nu bisa keneh liar bari nyaksian rupaning kaketir kitu ge teu meunang ingkah jauh. Masalah datang deui lantaran pamarentah teu bisa ngeceskeun bag-bagan eta panyakit nepi ka balarea ngarti. Kitu deui rahayat rea nu baha alatan kapangaruhan beja teu puguh. Upamana pikeun nantukeun nu maot alatan pes atawa lain teh kudu dipariksa ku mantri. Engke upama geus bukti kulawarga atawa tatanggana tuluy ditewak atawa di karantina. Tersumbebar beja magar mantri nu mawa jarum suntik teh rek nyiksa layon. Digejos lebah beuteungna magar teh nepi ka aya dongengna mayit nu ngoceak. Atuh layon-layon teh disarumputkeun. Nu gering kalah kasieun keneh ku jarum suntik batan ku kasakit. Katurug-turug mantri suntik datangna teh tara make tata krama. Bulubus we ka jero imah bari make sapatu bobolokot leutak. Gejos nyuntik nu ngajepat. Leos deui we. Rahayat rea nu keheul mantri suntik tuluy pada ngudag nepi ka embungeun deui datang ka eta lembur. Nu cicing dipangbarakan. Rea nu teu ngartieun kunaon pangna ulah ingkah. Tungtungna kalabur nyarumput di leuweung, di luhur tangkal, liar ka kampung sejen bari mawa kasakit.
Tayohna teh kajeun maot dibedil batan kudu cicing di pangbarakan mah. Lembur-lembur nu tacan katepaan milu kaweur. Maranehna tuluy nyiar tarekah neangan panulak bala. Tapi nu mancaura teh beja teu puguh teh. Cenah eta kasakit resep dina hawa tiis jeung sieun ku seuneu. Tidinya rea nu teu ingkah tina durukan. Udud 2 poe 2 peuting eueuh eureuna. Aya deui nu ngurilingan imah bari ngacung-ngacung obor. Mun ngeunteung kanu enggeus teh, kasakit nu meuweuh teh teu sirna ku riributan, nu puguh mah beuki lila nungkesna. Dina usum sasalad, manusa dipentes nembungkeun rasa kamanusaanana. Naon-naon dicontohkeun ku karuhun, kawasna mah da teu pagedrug jeung ageman. Ngajauhan pantrangan, sauyunan jeung sasama teu weleh ikhtiar dipungkas ku sikap tawakal. Pikeun karuhun Sunda baheula.